Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bae ayana, wilujeng patepang dangu deui sareng emang di acara nu maneh dongeng Sunda di balena dongeng Mang Otong channel. Mugia urang sadaya aya dina panangtayungan Gusti Nu Maha welas asih. Amin ya robbal alamin. Dipasihan awak cager bager, rizki nu ageng tur barokah, sareng sajaba-sajabana nu hararade. Amin ya robbal alamin. Teu bosen-bosen emang ngahatur nuhunkeun kadulur dangu sadaya anu tos satia manco satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang. Oge hatur nuhun tina kritik lan sarana anu ngawangun nanjeurna dongeng Mang Otong channel. Oge teu hilap kanggo dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan channel emang, mangga di subscribe nya supados tiasa kenging notifikasi lamun emang ngalajengkeun cariosan anu salajengna. Terus toel tombol loncengna sareng gambar jempolna coret-coret di kolom komentar, kritik lan saran diantos ku emang di dieu. Hatur nuhun. Hayu urang teraskeun cariosan nu katunda kamari dina jejer carios Dedemit Leuwih Buyut Yasana Kidagar bagian anu ka-10. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Makhluk kawas buhaya teh ngadeukeutan kana truk. Juned jeung Somad didudut ku eta makhluk ti jero mobil. Eta makhluk teh tuluy ngiles ngaleungit teuing ka mana bari manggul Juned jeung Somad dina tak-takna. Isukna geunjleung yen aya kacilakaan di tikungan Jalan Raya Ciwidey. Truk oleng nubruk tangkal, tepi karingsek, supir jeung kenekna jadi korban tiwas kagencet di jero mobil. Rebun-rebun keneh Mang Kosim geus pamit ka bianah pamajikanana. Bebejana mah rek ka Bandung pikeun nepungan Suhandi anu rek ngamodalan ngabandar sayuran tea. Mang Kosim mawa kaneron ti imah teh da cenah pikeun wadah duit lamun jadi dibere modal. Mang Kosim ngagedig leumpang rurusuhan nuju ka kebonna. Manehna langsung bae nuju ka sisi walungan urut keur kamari manehna Gulai jeung nu geulis Dewi Makarawati. Barang srog ka sisi walungan, Mang Kosim olohok bengong mata simeureun. Panonna molotot, bahamna calangap. Nempo dina urut manehna Gulai jeung Dewi Makarawati, harita katempo numpuk perhiasan emas, mangrupa kalung, cincin, gengge,
giwang jeung sajabana. Bener ucapan Kanjeng Dewi teh. Aing dibere emas sakitu lobana. Tulus aing jadi jalma beunghar teh. Nuhun Kanjeng Dewi, nuhun. Mang Kosim luak liuk. Bisi bae aya jalma anu nempo. Sanggeusna dirasa aman, manehna gancang cingogo. Perhiasan emas teh buru-buru diwadahan kana kaneron. Mang Kosim miteskeun daun tales sababaraha lambar, tuluy dipake nutupan perhiasan dina kaneron. Ayeuna keneh aing kudu indit ka dayeuh pikeun ngajual perhiasan ieu. Mang Kosim culang cileung deui. Sanggeus yakin di dinya eueuh sasaha, manehna gancang leumpang nuju ka jalan gede pikeun numpak mobil kadayeuhkeun. Gancangna carita, pas sore dina wanci sariak layung, Mang Kosim kakarak mulang ka imahna. Datangna bari angkaribug ku babawaan. Leungeun katuhuna nyekelan kardus gede anu dipanggul dina tak-takna. Sedengkeun leungeun kencana ngajingjing keresek badag. Kaneron anu eusina pinuh ku duit ladang ngajual perhiasan emas teh dicangklek dina tak-takna. Bianah jeung Dewi budak awewe Mang Kosim anu ti beurang keneh ngadago Mang Kosim mulang gancang mapag Mang Kosim. "Kang, mani angkaribug kieu Kang, mau naon ieu teh?" tanya Bianah ka salakina. "Mawa sagala-galana keur kabutuhan urang sapopoe," walon Mang Kosim bari ngasongkeun keresek gede anu dijingjingna ka Bianah. Keresek pindah leungeun ka Bianah. "Pak, lebetna naon eta teh, Pak?" tanya Dewi panasaran sigana mah budak teh. Sabab tarat tisasari bapana barang bawa sakitu lobana. "Macem-macem wi. Ke urang purak di imah." Mang Kosim gancang ngalacat ka tepas, tuluy kebat ka tengah imah. Kardus badag diecagkeun di tengah imah ku Mang Kosim. "Nah, cokot peso, bari sakalian bawa cai, akang ngahanaang." Bianah ngecagkeun keresek anu karasa berat disisieun kardus. Tuluy gancang ngaleos ka pawon pikeun mawa peso sarta mawa cai herang keur salakina. Teu lila Bianah geus balik deui. Bari mawa peso jeung bekong anu dieusi ku Ciasak herang. Bekong diasongkeun ka Mang Kosim. Ku Mang Kosim ditampanan, tuluy eusina diinum mani ngaleklek bangun hanaang pisan. Rengseng inum, Mang Kosim geura nyokot peso anu digolerkeun ku Bianah sisieun kardus. Tali rapia anu nalian kardus teh dikeureut ku Mang Kosim, tuluy Mang Kosim muka kardus. Eusina dikaluarkeun hiji-hiji. Sehoreng eusina teh gula kopi, udud, minyak, beas, aya enteh, oge sabun, odol jeung sajabana kabutuhan rumah tangga. "Euleuh akang teh tas balanja, mani sagala aya ieu teh Kang?" "Nya nah, cukup meureun keur saminggueun mah." "Ari ieu lebatna naon, Pak?" tanya Dewi bari ngilikan keresek. "Buka we kayunya we," walon Mang Kosim.
Dewi muka keresek bari jerona dikodok. Si horeng mah eusina teh baju jeung pakaian awewe sababaraha potong anu ukuran gede jeung leutik. Saukuran Bianah jeung Dewi aya oge kaos jeung kameja sarta calana lalaki saukuran Mang Kosim. "Ieu acuk teh kangge Dewi, Pak?" tanya Dewi bari ngilikan sarta meber-meber baju anyar warna biru saukuran awakna. "Enya, keur Dewi jeung emak. Kameja kaos jeung calana mah anu bapa wi." "Asik, Dewi gaduh acuk anyar. Nuhunnya, Pak." Cek Dewi beri paromana marahmai bunga. "Kang, akang teh boga duit di mana? Tepi ka balanja sakieu lobana?" tanya Bianah bari nutup salakina. "Apanan, akang geus bebeja keur peuting nah. Yen batur akang anu ti dayeuh tea rek ngabodalan akang. Tah, manehna teh tulus ngamodalan akang ngabandaran sayuran di dieu. Asal hasil sayuranna disetorkeun ka manehna. Tah, ieu duitna nah." Mang Kosim ngaluarkeun duit ti jero kaneron, ladang ngajual perhiasan. Duit gepokan teh ditumpuk di hareupeun Bianah. Atuh Bianah jeung Dewi tepi ka olohok bengong sabab saumur-umur kakarak harita nempo duit saloba eta. "Kang, ieu teh duit beneran, Kang?" cek Bianah bari sorana ngageter. "Enya nah, duit bener. Manya duit palsu. Ti semet ayeuna mah urang moal sangsara deui nah. Urang bakal jadi jalma beunghar." "Alhamdulillahnya, Kang. Duh, hatur nuhun Gusti." Bianah sujud dina palupuh. Duit ku Mang Kosim diasupkeun deui kana kaneron. Manehna nyokot sagepok tuluy diasongkeun ka Bianah. "Nah, isukan bayaran sakabeh hutang urang di warungna si Biti. Tuluy indit ka pasar. Meuli kadaharan anu ngeunah. Sakalian meuli perhiasan emas keur Anah jeung Dewi. Tah, ieu duitna," cek Mang Kosim bari ngasongkeun duit sabeungkeut ka Bianah. "Apanan? Rek dipake usaha, Kang. Nah bet dibalanjakeun keur perhiasan Anah jeung Dewi." "Tenang nah, eta mah persekot munggaran tina bisnis sayuran akang. Ulah salempang moal tepi ka kurang modal urang ayeuna mah nah. Sabab batur akang nang tangan butuh sakumaha bae ge bakal dicumponan." "Nuhun atuh, Kang. Wi, isuk-isuk urang ka pasarnya meser gelang sareng kongkorong kangge Dewi jeung emak." "Asik. Nuhun, Pak. Nuhun, Mak. Tapi Dewi mah hoyong cincin, Pak." "Enya, sok bae. Rek meuli naon bae oge. Duitna ge da moal kurang wi." "Sendal capit Dewi mah tos pegat. Tos dipanitian cacawedna ge." "Enya, sekalian meuli sendal keur emak. Oge pilihkeun sendal keur bapanya." "Nya, Pak. Kek ku Dewi dipilihkeun anu sae sendalna, Pak." Peuting harita mah kagumbiraan teh minuhan imahna Mang Kosim anu salila ieu jarang pisan kadenge sora nu seuseurean. Tapi ka tengah peuting Mang Kosim ngawarangkong jeung anak pamajikana bari ngaropi sarta cacarita ngeunaan cita-cita kahareupna anu hayang nyieun imah sarta meuli kebon anu lega.
Tisaprak harita kahirupan Mang Kosim jeung kulawargana teh rubah 180 derajat. Nu tadina kulawarga miskin anu sagala susah, sagala warurat kiwari jadi kulawarga berat beunghar anu serba kacukupan. Kebon Wajuma dibeli ku Mang Kosim, dikuriling di pagar jangkung sarta dijieunkeun saung anu badag tur weweg dijieuna ge tina kayu jati. Atuh wangunan saung teh jadi leuwih mirip villa tibatan saung. Unggal malam Jumaah Kliwon Mang Kosim sare di eta saung pikeun sosonoan jeung pamajikan silumana nyaeta Dewi Makarawati. Bebejak anak pamajikan mah rek nyuguh cenah kakaruhun sangkan hasil tatanena alus. Bi anah teu curiga da puguh unggal malam Jumaah Kliwon Mang Kosim nyieun susuguh mani kumplit tuluy dibawa ka saung kebona. Bulan ganti bulan, harta kekayaan Mang Kosim beuki nambahan. Mang Kosim unggal bulan melian kebon di mana-mana. Kebon-kebonna disewakeun ka para patani nu teu boga tanah pikeun digarap ngagunakeun sistem bagi hasil. Nu teu boga modal bisa ngahutang di modalan heula. Waktu panen kakarak diroris hutangna. Para patani anu biasa ngajual hasil tanina ka Juragan Barkah di deukeutan sarta di bibitah harga mahal sangkan kabeh ngajual ka dirina. Atuh meh ampir kabeh patani nu boga tanah sorangan ngaleok parindah ngajualna ka Mang Kosim. Nu masih satia ka Juragan Barkah teh iwal Mang Ukri jeung batur-baturna anu masih tetep digawe ka Juragan Barkah. Hasil kebon maraneh nage masih dijual ka Juragan Barkah sanajan hargana leuwih murah ti harga beulina Mang Kosim. Kocapkeun harita wanci tunggang gunung di imahna Mang Kosim anu geus rubah jadi gedong sigrong. Mang Kosim gesa gedang dan make kameja anyar menang meuli ti dayeuh poe kamarina. Buukna anu geus dua warna teh kiwari mah jadi hideung kabeh sabab remen disemir. Buukna digolep herang sabab make minyak rambut. Rek ka mana Akang? Mandi geus ginding kitu. Rek kanjang karang dangoranya. Ceuk bi anah anu harita keur aya di hareup imah ngamandoran ibu-ibu tatanggana anu keur kuli meungkeutan kacang panjang kiriman ti para petani. Is, kamana men di ari nyarita teh? Akang mah rek nepungan Mang Ukri. Lain rek nganjang karanda, anah. Lain, rek ulin ka Mang Ukri ge, mani tepi kadang dan sataker kebok kitu. Buuk diminyakan, baju diminyak sungitan, rada curiga kami mah Kang. Menang curiga mah, tandana nyaneh masih bogoh ka Akang. Tapi ulah kaleuwihan nah. Akang mah moal rek ngaheroan awewe sejen. Akang mah rek nepungan Mang Ukri. Ari masalah dangdan mah atuh wajar nah. Urang teh ayeuna mah apan geus beunghar. Urang lembur ayeuna mah nyarebut ka Akang teh Juragan Kosim. Manya Juragan Rurudinan atuhna. Pan leuwih pantes ge dangdan anu rapih sangkan pantes disebut Juragan ku batur teh. Emang aya keperluan naon ka Mang Ukri Kang? Rek diolok manehna jeung rombongan kulina apanan tepi ka ayeuna ge teu daek digawe ka Akang
masih tetap setia kasih Barkah. Hasil kebon maraneh nage apanan masih disetorkeun kasih Barkah. Kusabab eta si Barkah masih bisa menyat sanajan dikepungku harga mahal ti akang. Keun bae Kang, ulah dipaksa tuh. Bagi-bagi rejeki bae Kang. Da ayeuna mah urang teh teu kakurangan. Teu bisa. Raheut dina hate akang tepi ka ayeuna ge masih karasa nah. Nyeri hate akang sawaktu ditunjuk dicacampah bari jeung dianiaya ku si Barkah jeung badegana. Moal leungit samemeh kahirupan si Barkah rubah jadi jalma balangsak kawas urang harita. Ulah kamu pujukeun dendam Kang. Teu hade ngahayukeun kana nafsu amarah teh. Rek ngolomang Ukri mah heug bae ngan omat ulah dipaksa. Meureun mah Kang Ukri geus ngarasa kadagingan tina hasil gawe ka Juragan Barkah. Jadi meureun rada berat lamun pindah ka urang jeung meureun mah teu tegaeun ninggalkeun Juragan Barkah. Da puguh nu sejena mah apanan geus pindah kabeh ka urang Kang. Boh setor hasil tanina, boh digawena. Eta mah urusan akang. Pokona si Ukri kudu eureun digawena ka si Barkah. Kumaha bae carana. Akang Ingdit ayeuna nah teu ngadagot caritaan pamajikanana deui. Mang Kosim anu ayeuna mah katelahna Juragan Kosim ngagedig Indit nuju ka imahna Mang Ukri. Tepi ka imah Mang Ukri, Mang Kosim langsung uluk salam sabab nempo Mang Ukri keur diuk di tepas imahna. Sampurasun. Rampes. Walon Mang Ukri bari cengkat tina diukna tuluy ngolesed mapag tamuna. Geuning aya tamu agung. Wilujeng sumping Juragan, ceuk Mang Ukri someah ngabageakeun tamuna. Sanajan tadi nama urut anak buahna Mang Ukri, Mang Kosim teh. Tapi Mang Ukri sopan pisan nyaritana ka Mang Kosim sabab ayeuna mah Mang Kosim teh jadi jalma kapandang di lemburna, jadi jalma jegud anu pakaiana mapakan malah mah ngaleuwihan ti pakaiana Juragan Barkah. Salian ti eta Mang Kosim teh ayeuna mah unggah adat, hayangna dihormat jeung disopanan bae ku batur sabab ngarasa jadi jalma pangbeungharna di lembur sugih mukti. Mun di jalan pasarandog jeung batur tara daek nyapa ti heula, kudu disapa dihormat ti heula, bari batur kudu mika ajrih ka dirina. Harita Mang Ukri jeung Mang Kosim geus diuk pahareup-hareup, malah mah geus disuguhan cikopi sagala ku pamajikanna Mang Ukri. Tara ti sasari Juragan sumping ka saung abdi. Aya pikeun saeun naon Juragan? Nu kahijina mah kuring teh sono, kusabab kasibukan kuring ayeuna. Geus lila kuring teu ulin ka dieu. Kuring sono ngopi jeung ngadu bako jeung Mang Ukri. Tah, kuring mawa udud bodas karesep Mang Ukri, ceuk Mang Kosim. Bari ngasongkeun udud bodas merek Sriwidari sabungkus ka Mang Ukri. Di handapkeun udud teh aya amplop anu ditilepkeun eusina duit. Mang Ukri teu curiga nanaon manehna nampanan udud bari nyerengeh seuri. Hatur nuhun Gan. Duh, kamanjangan ieu teh kaleresan abdi nuju seepeun seseupan. Tapi ieu amplop naon Gan? Mang Ukri kerung neuteup amplop dina leungeunna. Eta mah kanyaah kuring Mang. Keur Mang Ukri,
kabeneran kuring keur menang milik rada mujekil. Sakuan bae mang lumayan keur meuli opieun. Pan kuring ge heubeul sok remen karejekian ku Mang Ukri. Oh, hatur nuhun pami kitu mah gan. Ditampi ku abdi. Mang Ukri nyakuan amplop kana sakuna. Tuluy murak udud pamere Mang Kosim. Da puguh manehna ti beurang keneh hararaseum can ngenyot udud. Mang Ukri melenyun udud bangun nikmat naker. Bari diselang nyuruput cikopina. Sanes gan. Salian ti sono bilih aya pamaksadan anu sanesna. Mangga bae sanggemkeun ka abdi gan. Ceuk Mang Ukri anu geus ngajudi. Lamun Mang Kosim lain tamu tamalaku, tapi pasti boga tujuan anu tangtu. Ge Mang Ukri, urang teh apaanan sosobatan geus lila. Sapapait sama manis tiba heula. Tah, kuring teh ngahaja datang rek menta tulung ka Mang Ukri. Ti mimiti poe isuk mah. Wayahna Mang Ukri jeung rombongan Mang Ukri bantuan kuring. Ceuk Mang Kosim tuluy nyelang heula nyeusup ududna. Ngabantosan naon maksad teh gan? Aduh, hahai tot. Waktos nadulur dangu sadaya tanya kapan. Emang tunda heula ieu cariosan nepi ka dieu. Mugia urang dipasihan umur nu panjang saengga tiasa patepang dangu deui di waktos nu salajengna. Teu bosen emang ngahatur nuhunkeun pisan anu tos satia manco satia ngarojong ka acara emang oge teu hilap emang nyuhunkeun dihampura tina sagala kahilapan tur kakurangan boh tina bahasa Sundana oge cara medarkeun dongengna. Urang pulungan nu endahna, nu baikna, nu bagusna urang alungkeun nu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.